sampurasun pamirsa, khususna wewenang rejeki poe ieu keur dihebohkeun ku ayana teror pocong nu ngetrokan pantau imah warga Tengah Peuting. Pikeun jelasna hayu urang Bandungan pedaran ieu dirandang. Akhir-akhir ieu loba pisan teror pocong jadi-jadian nu ngajadikeun warga beki rasa. Mimiti loba jalma nu sieun kaluar imah lantaran sosok pocong ieu mindeng muncul ngadadak di jalan kampung hareupeun imah. Nu matak dipikasieun teu ngan seukur nangtung hungkul. Pocong-pocong eta teh malah bari mawa parang atawa senjata seukeut. Tapi warga henteu cicing wae, warga ngalawan balik pocong jadi-jadian eta ku merecon. Ayeuna tip counter teror pocong ieu nuju rame pisan di medsos. Seueur jalmi nu langsung meraktekeun jeung dijadikeun tren keur ngusir pocong abal-abal eta.